Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur tetep kagungan Allah. Shalawat sinareng salam anu salawasna ngucur ka junjunan urang junjunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sim kuring bade medar deui perkawis cukang Sirotol Mustaqim. Anu parantos kusim kuring didugikeun anu dinu bahasan nu kamari margi cukang Sirotol Mustaqim teh sanes engke parantos maot, tapi ayeuna ku urang wajib dipanggihan, wajib ku urang dijugjug supados urang uninga kana jalan urang uihna ka Allah. Urang teu tiasa saukur percaya dina agama komo agama dijantankeun dongeng, dijantankeun pemahaman tinu akal, terus didugikeun kalayan beja anu dibejakeun deui. Kacidanya ahna upami agama saukur beja, saukur dongeng didongengkeun deui, lumpatna teh jadi ngahayal deui, janten ngaduga-duga kurarasaanan ku kayakinan masing-masing. Tah dinu hal ieu kusim kuring teh dibuka yen agama teh tiasa dibuktikeun, tiasa ku urang dialaman naon eta eusi anu ditulis dina mushaf Quran eta teh mangrupi perjalanan rohani para nabi sareng para sahabat anu mangrupi jadi pengikut para nabi. Numawi aya nu disebat pengikut henteu sakahayang urang teh nu penting yakin, nu penting urang rumasa parantos Islam. Komo cenah da indung bapa ge Islam, lumpatna jadi Islam turunan. Lamun ngajurukna atawa lahirna ti keluarga Nasrani berarti agamana Nasrani. Ti keluarga Yahudi jadi Yahudi. Terus di mana keadilan pangeran upami agama tina katurunan. Mawi di dieu agama mah universal dunia akhirat. Teu tiasa diaku-aku, teu tiasa diyakin-yakin, kedah pendak ilmuna, kedah pendak guruna. Sabab urang lebetna Islam, lebetna beragama teh dina perkawis syahadat nyaksi ka Allah sareng ka Rasulullah anu manglapis-lapis ku urang kedah dialaman. Jadi sanes diucapkeun wae kedah ku urang dialaman, margi di dinya ge nyaksi ka Allah sareng ka Rasulullah. Kunaon nyaksi teh dua, henteu ka Allah hungkul aya ka Rasulullah, margi eta teh mangrupa dat sifatna Allah sareng nurna kitu. Jadi eta teh ibarat seuneu sareng panasna. Tah eta teh gelombang eta aya nu nyandakna nyaeta anu disebat wadah jahir dohirna kapungkur mah para nabi. Tah di zaman ayeuna mah disebat ulama pewaris nabi. Pantak kedah pendak heula sareng eta margi agama teh aya di dinya anu salaresna. Upami tos pendak tong boro anu ngaku Islam anu
Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha oge bakal karangkul sabab agama mah universal. Sing saha anu hoyong kenal ka Allah, ngaraketkeun diri ka Allah, anu disebat ka pangeranna, mangga bae henteu ningali anu disebat anu ngaku merek-merek anu salian di Islam. Margi Islam mah sanes merek, tapi mangrupi makom, urang makom berserah diri. Numawi urang kedah tiasa ngaranggul kasadayana janten agama anu saleres nama henteu silih salahkeun, kecuali anu alim kenal ka Allah eta mah uwih deui ka jalmina. Cenah alimeun nya wios, cenah anu ngaku Hindu hoyong kenal sareng Allah mangga, cenah anu alim wios eta da teu aya paksaan teh. Numawi seseueurna di masyarakat urang teh mandang ka batur teh sok mandang calon neraka wae, sedengkeun urang cenah calon surga. Kacida teu adilna upami kitu mah urang tina katurunan Islam ibaratna indung bapa urang Islam, urang tos Islam. Da agama mah sanes katurunan, tapi agama mah ma'rifatullah. Agama mah kedah kenal heula sareng Allah. Sok sanajan sakolana pinter, nepikeun ka di Mekah sakolana tamatan naon bae, doktor profesor, teu acan kenal sareng Allah, teu acan beragama. Eta mutlak sanes saur abdi eta Kangjeng Rasul anu macihan terang, ngan pedah jalmi sok teu narima sabab anu ngadugikeun abdi, ai abdi mah ngadugikeun anu ti Kangjeng Rasul. Ongkoh cenah nuturkeun jejak para nabi, tapi begitu aya ayat aya katerangan anu teu luyu jeung kahayangna akhir tapi embung narima, berarti sanes nuturkeun jejak Kangjeng Nabi. Eta mah nuturkeun hawa nafsuna. Ai nuturkeun Kangjeng Nabi teh urang kedah nuturkeun anu diterangkeun diwartoskeun ku Kangjeng Nabi, disabdakeunana sabda Rasul sebatna teh. Urang kedah nuturkeun ulah sakahayang urang, agama mah teu tiasa sakahayang urang. Numawi di dieu jembatan Shiratal Mustaqim teh ayana sanes di dunya tapi di akhirat. Jadi nu disebat jalan anu lurus teh, jalan anu lempeng teh sanes di dunya tapi di akhirat. Numawi lebet Islam teh lebet akhirat, lembet pan eri Islam teh agama anu lurus, anu jalana anu lempeng. Numawi lebet Islam teh lebet jalan anu lurus, nyaeta lebet ke akhirat karena dimensi rohani. Jadi akhirat teh sanes engke, tapi ayeuna urang lebet Islam. Sok sanaos ngaku-ngaku Islam teu acan penak sareng cukang Shiratal Mustaqim eta masih aku-akuan keneh. Rupina sakitu heula ti sim kuring, permios sanes teu sono. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.